Wilujeng enjing kasadayana patepang deui sareng sim kuring itu. Nosok jalan-jalan daerah Cirata. Rupina dina danget ayeuna ieu teh nuju di daerah Pasir Tangkil. Posisi aya rakit kolam rencana bade diteraskeun ka daerah Maleber, Cikalong Kulon, Cikundul. Daerah Cikundul manawi tiasa ngangge parahu teras ka Solokan Cikundul gitu. Kaleresan dina enjing ayeuna eceng teh alhamdulillah rada kosong. Sapertos biasa-biasa, aduh puji sabaraha jam kapalih dieu teh. Alhamdulillah dina dinten ayeuna kosong gitu eceng. Ke arah mangka mana ya eceng. Papa, cek si mama uwi. Oh, aya nu kangen gini. Sono kumaha eta teh? Aduh. Aduh, ampun. Tah, sedulur dia keayaan di daerah Cirata. Aya anu marap, aya anu panen wae. Ngangge jalan muter ke daerah Palumbon, Tanah Beruh. Rencana Cikundul, Maleber. Hati-hati Pak Supir. Jalan menikung jika di puncak wae.